Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Puji kali syukur disangakeun ka Allah nu Maha Ghafur, mujakan nu Maha Kawasa nu merbeuing alam semesta ieu. Alhamdulillah kalawan kudrat irut Allah Subhanahu wa taala urang tiasa ngalaksanakeun sapaina kewajiban urang nyatana thalabul ilmi. Shalawat kali salam mudah-mudahan salamina dilimpahkeun ka panutan alam habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tairap ka keluargina, kepada sahabatna, para tabi'in duri ka urang sadayana, mudah-mudahan memiliki orang keng syafaatul ulama. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadratul kiram sesepuh rahmatun simkuring bun guru oge jamaah anu parantos hadir, mudah-mudahan kuatiasa ngalaksanakeun sapoina kewajiban urang ieu malah mandar lungsur rahmat Allah Subhanahu wa taala ka urang sadayana. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Taku kituna anu masih keneh haga duahan ibu sanang rama sok urang suhunkeun ridona ibu rama, lamun teu aya ridona ibu rama urang maka Rasulullah ge moal mikaridho, maka Allah moal mikaridho ka urang sadayana. Sok sanaos urang ayeuna nyeurkeun ibadah kitu tapi teu aya ridona ibu rama mah insyaallah bakal naon tah ditolak ku Gusti Allah. Kumaha cenah atuh lamun salaki jeung pamajikan? Tah salaki jeung pamajikan mah kieu sarurina katerangan sing sajalma nu suami istri hoyong kenging syafaat Rasul, hoyong kenging ridona Rasul, hoyong kenging ridona Allah, maka kudu ngesto kalau janten carogena. Lamun aya dina bebendon nu janten carogena ditunggukeun heula ku para malaikat, sehingga malaikat anu kasrot ku matahari, malaikat langit jeung bumi ngalamat ka eta jal, ka eta istri, ka eta jalma lamun teu aya dina tudona janten suami. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kembali ka tadi deui, ibu-ibu, bapak-bapak kaum muslimin, di mana urang aya di mana bae nuju macul di mana bae sok urang ngoskeun sholawat eling ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sholawat mah naon bae, nu penting sholawat kedah nyarekeun sholawat ka Kangjeng Rasul, sholawat ka para nabi. Aya perbentenan, aya perbentenanana sholawat ka Kangjeng Rasulullah mah tangtos seueur padilahna, tangtos seueur ganjaranana. Man sholla ala fi yaumin mi'atin marratan qadaan Allahu lahu mi'atan harajatin sabi'atan. Rasulullah sok anjeun man sholla sahajalma nu maca sholawat ala fi yaumi mi'atan, eta si jalma maca sholawat ka kami 1000 balikan, maka ta si jalma bakal digempur dosana sadayana, bakal digantian ku naon, ku amalan-amalan amal anu sae. Kabitan teh ibu bapak upami kabita mangga laksanakeun atuh sarta cenah urang teh nyenak abdas heula, ras abdas urang teh nyenak tasbihna, bari kulam teh ngedang atunya ngagoler gitu tah, bari ngagoler teh maca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ek di make musikan pek baik, ditabuhan pek baik, dilagukeun pek baik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Trojol teh incuna nang kolan naon tah, nang kolan emer. Bari joget nini mah keur eling maca sholawat, incuna mah nang kolan naon, nang kolan emer jeung galon. Make musik pokna teh nya. An-Nabi sallu alaihi salawatullah alaihi
An-Nabi sallu alaihi salawat sallu alaihi wa yana lil barokah kullu man sallu alaihi. Maka cekang jeung Rasulullah sok ngarkeun maca sholawat ka kami geuning ayeuna mah dimusikannya leres kapungkur mah geuning teu dimusikan maca sholawat teh. Nah maka dimusikan sabab di zaman kiwari mah di zaman era globalisasi zaman kiwari lamun teu make musik moal enakeun sok anu mah cobaan adan atau make naon tah tong make nada kumaha sok Allahu akbar asyhadu jika nukeun ngobrol nu bingung sah malaikat cek mah kumaha aing nilai adan teu make lagam kan kitu leres anu mah seni hidup seni maka seni moal sepi teu maka seni tangtus bakal sepi cobaannya di bumi jauh tu istri jauh kana ridho Gusti tanpa seni hidup teh sepi leres sok ti seun jika di makam boguh dari makam kurang di kuburan make musik ieu makan kan maca sholawat sami eta ge naon tah ngembangkeun ukhuwah Islamiyah ngembangkeun ukhuwah watoniyah kumaha bae cara nu penting mah eling kana manah urang sadayeuna. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, seueur zaman kiwari zaman ayeuna zaman kamajuannya mah geuningnya sok seueur nada danda wah seringan teh kunaon ku ngamusik pek bae teu naon nu penting mah kumaha nu penting mah ulah mata ngarugikeun batur hirup mah kitu nya ulah ngarugikeun batur jangan ngurikeun jadi sorangan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, teraskeun insyaallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam patusunikan man sholla ala sholatan wahidatan sholla al malaikah isrina marratan walam yumit hatta yubasyaru bil jannah. Maka Rasulullah SAW menikani kepada sahabatna, sahabat kami dangkeun kami bakal nguningakeun sing saja manu maca sholawat ka kami wahidatan sabalik maka Allah ngalungsurkeun rahmat ka eta jalma alaihi wal malaikatu jeung kabeh para malaikat isrina marratan bakal naon tah 20 balikan ke eta jalma di mana orang maca sakali maca sholawat malaikat mengmentakeun hampura ka eta jalma 20 balikan walam yamut mawakan di mautan eta si jalma hatta yubasyaru bil halil jannah sehingga naon eta si jalma dicawiskeun jadi ahli surga. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, taku kituna hayu urang ngaoskeun sholawat ka Rasulullah malah bener urang kaing syafaat mantenanana maka janji Allah wadkhulal jannah eta jalma lamun maca sholawat bakal lebetkeun ka surgana Gusti Allah ka hade ulah kieu cita-citana urang ngade ngecek ulama yang ngade ngecek si ustad sajal lamun maca sholawat bakal sepeuh ka surga kuring mah moal salat salah cukup kitu raja manu kitu mah nganileun saperti kieu atuh ulah dahar we ayeuna mah niat teh unggul wareg moal da moal sedangkan aek napalna atas sholawat daripada sodaqoh jariyah iwati kana sholat as-sholatu imadudin paman haqqu faqad hadamadin waman tarakaha faqad hadamadin lamun anjeun hayang napal naon bae perkara amal ibadah ka Allah pek adegeun heula sholat kita leres sabab dina waktu ibadah teh ibu bapak kaum muslimin rahimakumullah aya ibadah teh anu harian aya nu mingguan aya nu bulanan anu taunan pek kantu milih cek Rasul jeung Allahna pek eta mah kumaha maneh da kami mah terbuka amal maksa la ikraha fi din qad tabayyana di Rasulullah geus kuningakeun Allah pantos kuningakeun Al-Qur'an pantos jelas kami mah teu maksa ka hiji jalma keur ibadah ka kami da kami mah matak rugi manusia salam dunya ayeuna teu ibadah Allah mah begang harus kitu ibadah teu ibadah manusia salam dunya sugan Rasulullah teh Rasul teh aya mah dipecat bae Rasul moal bisa tetap Rasul mah rusuh jadi sahabat Rasulullah lipik ku Allah ngana tamah keur urang keneh dibalik ibadah kang urang teu daek ibadah kang urang lamun jalma kabeh ibadah moal rame bu pak ras lamun jalma sadunya salam dunya ibadah sadayana Allah nu neraka naon Allah nyeun surga ras
sabab geus digambarkeun sadayana gambaran-gambaran di alam dunia ieu ku pemerintah urang geus digambarkeun eta teh nyontok tina Al-Qur'an segala perkara aya dina Al-Qur'an aya buyan aya penjara aya nu mabok aya nu zina sabab aya tilu tong aneh zaman kiwari sabab Allah geus dipayun Allah ngadamel surga jeung neraka memeh ngadamel manusia geus ngadamel neraka jeung surga Allah gitu dah pemerintah mungkin nurutan tina Al-Qur'an naon sababna sabab ayeuna teh alimin ulama wami emut para bapak kaum muslimin rahimakumullah tiasa merdeka anak Indonesia teh kulantaran naon kulantaran jalan syariat para alimin ulama lamun eueuh para alimin ulama dijamin ku Allah moal merdekakeun coba lamun walim ulama tapi kalimin ulama kajengan ka ustad teh kumaha ngap sepele kena tukang macul ustadna lah si mangga teh tukang macul tukang rongsokan tong ditilai tina masalah naonna dohiriyahna tinggal iman naonna ilmuna undur man kola wala tandur man kola tong ditempo manusana teu ditempo jalmana tapi tingali ucap jeung lampahna lamun eta jalma tuturkeun agama Allah tuturkeun hukum sakumaha Rasulullah pek tuturkeun sok sanaos make disorban melepang ai pagawana lacur kang naon garas kitu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah Rasulullah SAW pantos nyontohan deui ka umatna ieu umat kami peujeuh anjeun sok macakeun sholawat ka kami sabung geus dicontohan ku kami ka para sahabat ka alimin ulama fa para ustad para zuama dipasihkeun deui diuningakeun deui sangkan naon tah sangkan anjeun kaing syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamun menang sahabat Kangjeng Rasulullah tangtos bakal dipasihan cai dudi eut dina talaga Kausar lain cai eut nu kieu bismillah ieu mah ukur haus lapar jeung dahaga minum di dinya mah sementara sabab di alam dunya teh kur salangkah sabab di alam dunya teh kur sakadap libatkeun urang langkung ulah ieu mah kumaha lah da kuring mah jelema beunghar da kuring mah jag-jag belejag da urang kuring mah dunjana lega moal dicanak maot bu pak dijamin moal dicanak manaon tah ladang ibadah urang sadayana ka Allah jeung Rasulna taku kituna hayu mengpeung urang dipasihan keneh yuswa yusia ku Allah Subhanahu wa taala hayu pastabiqul khairat berbondong-bondong dalam kebaikan ulah ieu mah kumaha berbondong-bondong di dalam kejelekan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah ibadah anu harian nyata seperti dina tepan anu 5 waktu. Coba ibu bapak dina waktu Isra Mi'raj Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamun Kangjeng Rasulullah waktu harita ditunjukkan ka Allah 50 rakaat teu kabayang salat 50 rakaat mah kabagean buhuru mah kabagean tani mah kabagean anu ka kantor salat kaduk-duk urang peuting mah kabagean sare Allah masih keneh naon tah mikanya ka Rasulullah belenyang deui ka langit utusan di ka Allah umuran di ka Allah nyunkeun naon diringankeunana lungsur deui pami diterangkeun tina masih Isra Mi'raj mah mahi saja moal ieu mah singkatna we nya singkatna Kang Rasul nyanak 5 waktosna waktosna Isra Mi'raj kantun ngalaksanakeun berjuang nambah Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantun urang menetapan sadinten saung itu 5 kali matak lamun urang hirup hayang panjang punjung lamun urang hayang salamet dunya akhirat urang hayang ridona Allah urang singka duhulan naon tah nomerna sabaraha hiji nomerna teh sabaraha hiji nomerna subuh 2 lohor 4 asar 4 maghrib 3 5 is 4 eta nomerna mah sakitu nomerna ka Allah mah utusan lamun anjeun pek laksanakeun 5 perkara insyaallah sajeuna bakal naon tah bakal napol kana naon karena eta naso salat karena tihangna contoh bapak ibu kaum muslimin rahimakumullah lamun urang rek ngabangun tanpa tihang rek napol moal da moal ulah ieu menaon kuring mah cenah salat teh mah kewe saminggu sakali imah 5 waktu ditinggalkeun jumahan we wungkul salat teh 5 waktuna mah henteu ditinggalkeun naon bedana jeung urang ditutup urang Cipatujah geuning tahu Cipatujah mah aya kitu pindah atuh agamana naon ka kristal mah saminggu sakali kristal mah naon bedana maneh ari ngaku umat Islam KTP-na Islam cicingna jeung umat Islam garas tapi salatna ukur saminggu sakali naon bedana jeung si eta garas
bedana cenah kuring masa nu sakali masih kena untung untung kumaha buntung boro-boro anu saminggu sakali anu 5 kali sapoe sapeting cang tangtu menang ridona Gusti Allah cenah kuring mah teu kapalang teu kaburu engke sueun sabulan sakali pokna teh ibadah sabulan sakali lamun urang ibadah sabulan sakali anu kieu bae anu cobian ku Bapak jeung Ibu hareum kaum muslimin rahimakumullah urang tuang teh sabaraha kali sadinten cobian lain nama tuang nya anu tuman 3 kali 3 sakali lapar benten sareng dina sasi Ramadan tapi dina sasi Ramadan perbentenanana naon margi dina sasi Ramadan mah dijamin ku Allah dijamin ku Rasulullah kerja anu ngelaksanakan bulan puasa mah dijamin ku Allah lapar haus jeung dahagana ge aya ridona Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah taku kituna hayu urang nyarekeun ngaos sholawat ini kan tadi intina di mana urang nyarekeun maca sholawat nyarekeun ngaos sholawat ka Rasulullah nuju kumaha bae nuju di mana bae asal urang ulah keur miceun contoh urang miceun dina takus incik teh sup kana beca geuning di balong sok aya beca cidingan bari ningalikeun lauk pokna teh kumaha Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad sia urang kaget we tutunjuk ka lauk bari maca sholawat saen teu lepat kedanna kumaha tuh dicekap dina mana urang rek kana lauk pek tingali sing emut kanu ngadamel lauk urang calik dina pacilingan nuju micen si emut urang teh pasian tiasa misikana tiasa naon tiasa micen syukuran ka Gusti Allah alhamdulillah dina mana urang ya Allah geuning batur mah hoyong micen oge dugi ka mana ka rumah sakit cek di rumah sakit kumaha alhamdulillah kuring mah ka rumah sakit sing oge da dioperasi loba duit coba lamun jelema ayeuna ku Allah duit teu dipasihan artos teu dipasihan keur ngabedahna teh aya micen kumaha kambang laras taku kituna mengpeng urang nepesen kesehatan ku Allah sok urang nyarekeun maca shalawat alaihi ka Allah sing kersa tafakur sing kersa tazakur sing kersa tasyakur ku Allah sabut sak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nasi'a sholata ala faqad akhta'a ya bil hakil jannah jalma anu popohkeun ka kami bakal poho kanjeun naudzubillahi min dalik sedangkan urang hayang kaing syafaat Rasulullah teh sesah desana kumaha gampil diucapkeunana sesah di aosna tur padahal naon hesena urangnya maca sholawat aku kituna. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mengpung urang masih kene pasien usia, mengpung urang masih kene pasien Yuswa, hayu urang nyarekeun ngaos sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Segitu baik terus simpulin, mudah-mudahan sosana salit and manfaat kaungunan sadayana sanati Allah jeung Rasulna anu awon eta teu kabodohan simpulin, mudah-mudahan Allah jeung Rasulna ngahaputeun kana kabodohan simpulin nusanati Allah Subhanahu wa taala. Kalawan kudu sampuna usikum nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.